Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Babus salisu ariya eta bab anu katilu pi padilati bismillahirrahmanirrahim dina martelakeun kautamaan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin teu pati-pati ti hiji abdi yaqulu anu ngucap itu abdin bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim illa daba kajaba ancur saha asyaitonu pirang-pirang setan kama seperti perkara yadubu anu bakal ancur naon arrusosu timah ala nari kuseuna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin teu pati-pati ti hiji abdi yaqulu anu ngucap itu abdin bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim illa amaro kajaba marentah saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah al-karim al-karimal katibina al-kiramal katibina ka malaikat kiramal katibin ayyak tubu kana yen nuliskeun itu kiramal katibin pi diwanihi dina buku amalna itu abdin arba'amiati hasanatin kana 400 pirang-pirang kahadean. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sahajalma qala anu ngucap bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim marotan sakali lam yabqa tah moal nyesa min dunubihi tina pirang-pirang dosa na itu abdin naon darotun satimbang sireum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sahajalma kataba anu nuliskeun man bismillahi kana lapad bismillah pajawada tuluy ngalus-ngalus man takdiman karna ngagungkeun Allah ka Gusti Allah gufiro tah ngahampura Allah lahu ka itu man ma kana dosa taqaddama anu geus ti heula min dan bihi tina dosa na man wa ma jeung dosa ta'akhkhara anu paneuri itu dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ida kataba di mana-mana nulis saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim pal yamudda maka kudu manjangkeun man ar-rahmana kana lapad rahman innallaha saestuna Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala jeung maha luhur Allah zayana mapaesan Allah as-samaa kana pirang-pirang kana langit bil kawakibi ku pirang-pirang bintang wa zayyana jeung mapaesan Allah al malaikata ka pirang-pirang malaikat bi Jibril ku malaikat Jibril wa zayyana jeung mapaesan Allah al jannata kana sawarga bil huri ku bidadari wal kusuri jeung ku pirang-pirang gedung wa zayyana jeung mapaesan Allah al anbiya ka pirang-pirang nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana jeung mapaesan Allah al ayyama ka pirang-pirang poe biyaumil jum'ati ku poenan Jum'ah
Wajayana jeung mapaesan Allah al-layali kana pirang-pirang peuting bilailatul qadri ku peutingan Lailatul Qadar. Wajayana jeung mapaesan Allah as-suhura kana pirang-pirang bulan bisahri Ramadan ku bulan Ramadan. Wajayana jeung mapaesan Allah al-masajida ka pirang-pirang masjid bil Ka'bah ku Ka'bah. Wajayana jeung mapaesan Allah al-kutuba kana pirang-pirang kitab bil Qur'ani ku Al-Qur'an. Wajayana jeung mapaesan Allah Al-Qur'ana kana Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim ku lapad bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma qala anu ngucap man bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim kutiba tah dituliskeun naon ismuhu ngaranna man minal abrori ti golongan jalma anu balener wa bariu jeung lubar itu man minal kupri tina kupur wan nifaqi jeung kamunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saha jalma qala anu ngucap man bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim goparo maka ngahampura saha Allahu Gusti Allah lahu ka itu man ma kana dosa taqaddama anu geus ti heula min dan bihi tina dosana itu man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kuntum di mana ngadeg anjeun pakulu tah kudu ngucap aranjeun bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam kana lapad eta pa innan nasa maka saestuna jalma-jalma idag tabu di mana-mana ngupat itu man kum kaan ranjeun yamna'u tah nyegah hum ka itu man saha al malaku malaikat andalika tina itu igtabu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ida jalastum di mana diuk aranjeun majlisan di hiji tempat faqalu maka kudu ngucap aranjeun bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam lapad eta pa innaman maka saestuna jalma paala eta migawe itu mandalika kana itu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala kana itu lapad wakala tah ngawakilkeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu man malakan ka hiji malaikat yamna'u anu nyegah itu malakan hum ka jalma-jalma minal gibati tina ngagibah hatta layag tabu nepikah teu ngupat jalma-jalma nepikah teu ngagibah jalma-jalma kum ka araranjeun. Al-babur rabi wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.